Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi bade nanya ngenaan hiji hal ka hatur salah sahiji guru di kota Cimahi. Di dia abdi sareng ibu saha? Julia. Ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu abdi bade nanya ngenaan salah sahiji hal. Nu kahiji dina jadi guru teh naon wae anu jadi syarat utama supados tiasa janten guru? Nu pastina kedah kuliah beres di pami guru makan kedahna ti keguruan, berarti ti UPI pami kapungkur ibu mah di IKIP namina ayeuna gentos UPI. Terus ayeuna pami ya kedah ngiring UKG ujian kangge guru, terus kenging sertifikat pendidik. Nah, terus syarat guru eta jantan diakui jantan guru. Anu kadua, di mana tempat padamalan ibu ayeuna? SMP Negeri Salapan Cimahi. Anu katilu, ti raha ibu damal di SMP Negeri Salapan Cimahi. Di tahun 1888. Anu kaopat, saha anu ngamotivasi ibu jadi guru sareng naha ibu milih profesi guru? Kalaresan sepuh duanana guru, rama sang ibu guru jantan. Tadina mah abdi ge ibu ge milih ka kesehatan, terus ditampi tapi tak sepuh hoyongna ibu jantan guru nya ngiring we ibu mah jantan neraskeun profesi guru. Anu terakhir, kumaha wae perjalanan ibu dugi ka ayeuna bisa jadi guru? Tos lulus di IKIP ditampi langsung PNS di SMP Negeri Hiji Cijeruk Bogor. 2 tahun ngawulang di ditu, terus nyuwunkeun ngalih ka Cimahi margi hamil. Jantan mengajukan perpindahan karena margi di ditu teu aya nu ngasuh. Jantan hoyong ngalih ka Cimahi gitu kan, seueur wargi di dieu gitu. Jantan aya dugi ka 1888 dugi ka ayeuna di SMP Negeri Salapan. Atos hatur nuhun ibu atas nyempatkeun waktosna. Mung sakitu wae anu ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's okay.